alhamdulillah Abah biasa atrok-atrokan ka dieu ningali tuh ningali aya nu nuju milarian rumput kangge sapi kangge domba nya. Jalan aduh punten nya banyak ya wah weso ya atrok-atrokan nuju moto-moto aduh alhamdulillah ya rabbil alamin ieu anu ngarit teh ngalah sarengat ngalah rumput kangge para domba kangge para sapi ieu mah tempatna jugut mah rumput anu rajin mah paling kaler di tanaman wi ungu ayeuna mah teu di tanaman wi ungu ieu mah waduh nebat aya nu ngurus tanahna hangar jauh ka cai ieu mah ese nyanyianana tingali wah aduh Abah ti kosewa ampun aduh sugan teu aya nu geus kakojot Abah ampun Abah aduh teu sangka urang sugan teh kitu urang mapai jalan satapak ngajungjung ka hiji gunung teu karasa capena rek ningali pemandangan anu sabah indah katingalina mata wah katinggalna mata gantung tingalieunna Abah ayeuna aya di lingkar selatan juga teh teu aya gunung anu luhur ieu geuning gunung anu ngajegir aya di kawasan Nagreg teh katincah pisan ku Abah teu ngaboh-bodoh Abah mah sabab aya nu di pamrih hayang katinggal ku wargi-wargi supados kataji aduh kataji pemandangan aya di lingkar selatan Nagreg tadi pisan Abah Midio nincah gunung nu ngajegir di kawasan Nagreg Nagreg ieu disebut Nagreg teh lain bobodohan katingali eces pisan jentre katingalin wargi-wargi aya bumi dua bumi katingali wargi-wargi teu ngaboh-bodoh Abah mah katembong pisan wargi-wargi Abah ti kosewan aduh Abah kacuga nepikeun Abah kacuga ku cucu taliage aya ubarna ulu muning campurage sigebrus ngocolan dage ujang ka dieu titah tani titah makun abdi mah teu bisa lain aslina mata hamun miwarang hiji pagawean bedah kena ahlina lamun lain ahlina tunggu hanturanana si ujang ge dipiwarang ku Abah titah tani alim Abah mah ujang mah biasana ge digawe di pabrik tapi titah tani mah biasa tunggu mah jadi hanturanana kulantaran Abah tos lami tos turun ka jalan Abah bade ditutup bae. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.